kuntung usaha tuh bunga nata ngicing kuntung teh suka imah urang wae. Seueur pisan. Lebaran teh mau di aing mah urut wae. Mak, Naon? eta entah duit. Enggak duit jangan naon maneh. Ini tuh mani. Jang naon? Kan puasa. Jang iya nih, jang pepetasan. Sia, awewe petasan katanya kan uleungeun. Bahaya Ada dong ke batur. Atau mani 2.000 weh. Tulisan. 2.000 nyamannya. Oh wah, bunyi sih awewe petasan. Bahaya atau ninda itu kemarin. Aya kan uleungeun. Itu kemarin. Oh, minta we hiji. Nggak mungem dia kan nih minta cina juga meuli cina gitu. Saha nu ulaheunana saha? Sikiin. Pedir kasih budak maneh mending pedir kasih sia. Nah, cuma burak atuh 2.000. Ini gua bilang sia mending mending rogok beras sia. Berat tuh mana? Oh atuh mending. Mah 2.000. Hayang kan uleungeun. 2.000 please. Hayang kan uleungeun. Moal nih. Udah dialungkeun atau mah lain dicepeng. Oh tuh we sok kayak kabatur kumaha. Mun bae atuh. Oh tapi kan peti tong jajan. Nah, Tapi enggak ayeuna 2000. ini mama gitu. Aduh di mana tuh nih hesenya kota oge. Eta di nu kota. Oh wah tuh make kutang mama tuh Nih. Itu buruk. Apa tong jajan deui sia. Erek we. Pada eta tong nyeuna tong di mana wae. Geus ka batur. Itu di balai dog batur geus sia. Kabar itu? Hah? Nya naon? Pengen dong. Hayu. Yuk atuh. Mana jalan tinggi teh? Iya, ada yang mano kebonakan bapak orang dah. Wah, asli mau sarekan? Muah. Asli. Oke, sarekan dulu nggak mau. Iya, kita mau gede tah. Tuh, Tarik. tuh. Urang tah, iya urang eueuh tah. Urang mah Iya, ieu. oh iya. Ka dieu tah. Onda ieu mah ada hiji yang ngumpul. Oh, geus Saya sesat. ngumpul iya. Urang Balik berapa tuh? Gala atuh udah cangke, mana teu garawe. Baik, enak lah. Lili ramana rek parekeun ku urang. Iya. Sekali ewang da cangkeus. Boleh ce mending ngararos pisan ce. Ieu teh bola ieu heula yeuh. Jangan atuh sia teh sabar atuh. Nih ce atuh sok gancangan gawe teh. Mana atuh nih jangan ngapoe jangan naon naon we nih lah lulus teh. Kita bola dia tang ngaros pisan. Tanya ieu teh sangkelang bisa pukul wae teu ce ieu teh teh angin kitu. Kematakan bete Tah iya bola dia tah. Geus tim alih atuh sia mah sok. Sia sok satu wae. Tuh kece kan hayang pulang sia teh hutang teh sok-sok. Ce geus ieu masak heueuh. Astagfirullah cah haji urang. Teh ce atuh maneh teh ieu ame Asa urang minta engke pasakeun sia. kan urang oge cek urang oge engke dibere jang si kita. Asal maneh daek jadi besti urang. Sia teh urang mah nih segala dibere jang maneh. Urang ge sarua puasa atuh can masak jeung budak. Siapa di urang kece atuh. Heeh, awas mun teu mere sia. Tuh kan ngeunahun tuh eta teu ngeres. Kece Haji itu ah. kari ngepeleun kece geus ieu teh. Astagfirullahaladzim cah haji. Isuk deui atuh ngepel mah. Ini kece kalau tuh kieu ah. Mana ieu teh bersih keneh cah haji. Heueuh atuh heueuh masak we masak bae. Nih, Geus ieu masak. satunya nih tak itu pisan. Astagfirullah bulan puasa teh nyar wae. Saha deui eta teh kece meuni nyeungeut pepetasan teh meuni sareueul teh akan angan. Carek atuh Bu Haji.
Nih, di mana didinya? Tah, Teh? hadap imah mana nih? Nih, asa kacida oyaki orang eta nih yang sarare. Nih, astagfirullah. Iya, barudak. Tong didinya nyengetna meni sarare teh kanu angen. Oh, geuning dapur. Heuh, geujeum meni meni hayang kanu leungeun sia teh ambek atuh. Kita tong nyopet teh santa. Hari banget tere lebaran ge. Bae lah bae sok nyero petasan oke asal di ditu tuh. Teun eta teun si kucu jeung. Entong eta entong awewe mah melongkeun engko melongkeun. Kucu meni maneh teh dibere duit mah eta teh. Nyawa petasan. Apa urang mah teu mere duit ka budak. Tuh kucu nih bari hareureuy deui kucu atuh bisa kanu leungeun maneh teh ambek. Haji rambang sarieun. Hei! Dicarekan tehnya kalau kang ngahajakeun. Sok di ditu tuh, di tonggo. Ini asa gararane pisan atuh nih ngaganggu pisan urang keur sare ah. Nih sareueul keje kanu ieu urang mah. Sare di mana mana tata di ngacapruk poe Eta kan dinya bieu teh sia teh sare. boleh eta mah. Keje meni nih budak atuh keje urang awewe tanagaan. Sok keje nih pangarekan ceuk nih. Urang mah teu bisa. Nih. Cak haji di ditu. Nah teuing. Nih. Bulan puasa coba. Wah, tuh gajah meni da keul budak maneh. Ih, pokosa kanu angon aing teh meni baledog geras ya. Besok di dari tuh. Sok sia meni keud da aing mah sia bae heuh budak maneh takut ku aing. Eta ka budak urang tinggi luan. Carakan sia buru. Ayo atuh buru. Eta buru eta mana rapka didinya orang di dia. Oh, dia berarti lu. Surat Ayo euy. Oh, bro. Kala ya ring ring. Ayo ring kela. Mana ini? Ayo eta bae ngaran-ngaran keluar awi. Nih sagala euweung atunya warung teh nih. Urang teh kudu kanu jauh. Jeung leuleus jeung laon hoream teh ya. Kumaha? Iya, kerja orang teh nindek balanja nih hayang budak urang teh. Iya, eueuh di warung itu mah geuningan segala eueuh bae. Mana sia yang budak atuh nih mah rumah yang normal cuy itu yang budak. Heuh, kerja geuning da di warung itu mah segala eueuh urang teh. Jadi kudu kanu jauh meuning hoream jeung leuleus jeung naon. Budak naon dari mana? Sebarang anu budak. Sia meni dengan sangu. Ini eta nangka ngoras ya teh sok disayur geuning. Oh, budak. Heeh. Sampai mana budak-budakan ka warung? Bae we atuh meni. Kerja mana nih panen ieu loba pisan. Heeh, atuh meni urang teh alhamdulillah nu di pasir anu di Lebak. Atuh lebaran teh ceuya loba duit. Sia mau dijual. Oke, wes awal ya di poe keur disampaikeun lah kalau gua. Bae we atuh ceuya di imah ieu jadi ngarampai alus lebaran teh ieu. Sia mengenali gitu. Heuh, jadi teh kudu dipulas ieu. Wah, memantas buat butut. Sia masuk gitu. Sok kecil. Bieu teh sekali ieu. Aya eueuh. Aya, budak. Heeh. Aya, hiji Atuh deui. sia dari ngabejaan. Ada suka ketemu si budak bareng mah. Kerja. Tolongan orang kerja. Kerja. Tolongan orang siapa ya orang rek pingsan kerja. Alhamdulillah geningan, alem ayeuna mah. Tadi mah meni panas, sorean bakal lamun teh di jalan ngarain mah panas poe. Tuh, anu ieu. Kerja. Hah? Kerja. Nah, eta saha? Tolongan orang. Cimas. Kenal di dia. Tolongan orang cek. Urungan naon? Aduh lapar pisan. Oh, edek sangu, atuh edek sangu. Edek sangu. Ayo, ayo. Nah, atuh minta tolong ke urang. Kami aturan dia lapar pisan. Beneran lagi puasa tuh ece mending tinggal cara orang tinggal happy we puasa oke tinggal Mana mana mau berhenti puasa.
Nih punten mumpung can aya halangan puasa urang mah. Iya lapar pisan orang iya ya ampun tuh. Kan arek tuang teh urang aya tuh. Jeung gepuk, jeung daging ayam. Heeh. Udah tuh. Bungkusan we atuh. Ah, mun embung nya tuang di dieu. Ah, Hah atuh nani aya nu kagok atuh geus jam 3. atuh bunga saha atuh minta tulung lapar-lapar we geus nyawa Urang mah puasa. asa teu kuat pisan. Heeh, pamali ieu tong ngomong kitu, tahan. Tahan lapar, tahan nafsu, tahan haus. Heueuh da lapar atuh. Sarua urang ge lapar kan urang mah teu omong, teu gujrut. Dah hanya aku sama beteng aku yang tahu. Ya. Awas lah. Tong diukur atuh bae sakieu mah. Tadi dia. Moal bae. Mah hijang cai sakitu mah. Coba kita nagaan. Kira atuh nih alus ane teh. Bagi dia teh bagi handap. Butut mana lah. Wae we atuh dan urang ieu mah. Tinggal bakal alus tarik urang mah. Tarik. Sok Bakal suara hitut maneh mah. sama Tinggal di bolong aja naon nih kamu. Ai meuli karbitna di mana? biasa we meuli mah di lengo. Jeung saka dituna maneh. Tiluan heuh nya laleumpang atuh. Ayo atuh bari Tunan bari balik ngabuburit. balik 2 kilo. Rang seugeut deukeut masjid. Heeh. Kita seunang anu talarawe udah karuasin deui. Langsung paling Heeh. Kira mun aya nu mantep langsung ka lapur we heuh. antep kan lodong mah nyandeui teh. Da loba oy mane nu kana si Igal nya. Heeh. Kuduna make ieu euy, make peso raut. Etere. Alus. Koconya meni asalina teh bulan puasa teh meni. Heeh, atuh udah menikah ke sebarang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saha coba banyitan nya angan we ami. Urang kitu sok sarana dong. Ah, ngambung pepetasan teh. Kayak urang eta keur mejana lapar pisan. Ini geuleuh maneh mencikain kolot wae. Urang keur mejana lapar pisan tama-tama ieu bau pepetasan we kabina-bina. Barudak. Saha sia eta teh? Ulah di dieu, di tukang. Sing tarik atuh nyarek kanana. Barudak. Terus Mulai atuh kecekan. ada orang malu sewa tanaga Anu sarua. saya orang mau tanaga. Buru atuh jeung sing tarik gogorokana. Teu kadangun. Kadangun. Barudak. Oh, Eta bapak saha cenah? Hei, siapa? wah barudak mana meureun? Makanya budak urang atuh nih. Bisa bisa leunteu nya petasan. Nya atuh meureun aya baru aya nyeuneut mah bisaeun meureun Heeh, atuh. meureun. Aya nyeuneut alung ke Sugan tadi minta duit teh ka mana? Teuing teu atuh Sok minta atuh duit. sing tarik. Saha eta? Kurang tarik. Atuh gua cuma nih urang teh mending eueuh tanagaan. Heuk mane sok? Ya, kok saya bisa. Rungseh nih ai gogorokan ka urang bisa ai ka barudak teu bisa Oh, mane. tuh kan itu mah kudu tarik. Barudak. Ulah di dinya Tuh, Ah, cenah. itu atuh maneh teh tuh kadangun. Kan wae kecil eusina eta teh campur. Oh, teh urang teh geus meuli ager. Cai is teh. Heeh. Terus naon teh? Monteng suri. Heeh. Jagong aing bersihkeun. Naon ieu jago? Jagong garing ieu. Si kue kecil ai maneh nyangeuna. Yang ngeunah maneh kulo beula nu takatahan kieu. Edek oge di sayur sia teh. Lain di sirup. Naon sayur ieu? Heeh. Sia ada jagong manis.
anu di sayur mah malah jagung manis atuh, jagung garing. Eueuh sia teh keuceun nu dagang oge urang saumur-umur eueuh nempoan ieu dijieun es campur da eueuh ari maneh. Heuh sia teh ngaranna ge campur atuh, jadi segala dicampurkeun jagung garing, ager, timun naon teh bonteng suri. Heeh. Bonteng suri tuh aya muga wortel jeung itu. Edek dicampur. Hiji kana kabeh jadi ngeunah. Jadi dipakai dengan sangu ngeunah, dipakai minuman ngeunah. Saya wortelan. Keuceun geuleuh cenah pembuat. Makasih ya. Mari mending wayah kieu geus teu nyiar dengan sangu. Beurang kene atuh. Urang mah sieun kabeakeun. Nyiar meunang naon atuh kabeakeun teh pernah handap meun kangkung asal atuh meunang. Budag, cik aing budag. Anjuk atuh mana teh kaburu beak. Sia mah embung we dibantuan ku urang teh. Wen embung Asia eta tinggal jabae masuk ngantri wayah kieu mah. Heeh, bae urang mah moal ngabantuan. Oh, bae anu bener dari main jam kecelakaan. Heeh tah. Sia ke sih. Yang ngabaran urang ieu teh senal teh. Ah, ini nyeri. Nyeri atuh ni marane nih. Ini nah turun nih rumah nih jeung dicepengan wae nih. Ayo ningali, ayo ningali. Sok ningali heula. Alah. Ani bakal ieu sia bakal nyalakeun. Rom euy jeung buru. Rom euy buru. Oh mana anu nyoba petasan teh? Cek urang we anak maneh. Awe. Ieu kunaon ieu? Heh kunaon ieu? Naon dicekelan ku mana petasan? Ai mana meni kok. Ayo. Terus sabun petasan ngabudan mah ieu. Ojok sabunan, bona atuh da puas. Jadi barudak teh baradeg pisan. Bona atuh. Sabunan ame cager bisi molotok. Iya. Aku gece eta kunaon minyak eta mah. Pampanas sekalian we asam. Sok molotok sia sok. Cicing atuh. Iya, ame teh infeksi. Ngira ke jempe kan diubah. Dari pisan, teu kuat. Sok. Tuh. Yes. Makan incet hidung oke naon. Awe mah ulah mau petasan. Jadi mas atuh nih. Gece atuh meunggeus. Heuh, ame teh loba cipanonan atuh. Nyeri pisan. Oh mata kamera. Sok, aya deh meureuh teh Oh, infeksi. sikat deui. Oh, erek, sikat Oh, deui. di jempe atuh. Mau watak oke naon ulah nyoba petasan. Oh, rapat meureuh kieu cenah. Ini obatan yuk. Aku mau tahu sih mau petasan awe atuh. Maneh teh atuh meh teu bedegong Tuh, jadi oh, kuat suka karasa. awe kecil urang mah. Pongana jadi karasaeun ku sorangan puas.